Iya. Aduh. Ya. Ya. Jauh. Iya, siap.
jadi kieu. Tapi alhamdulillah ya, masya Allah. Urang dina acara urang tahun MTS Nurul Hikmah kali nahon cenah pamagara gitu ya, gitu. Alhamdulillah kula langkungan eta acara saya pugun ini dieur kadieunya. Jadi ka ieu tuh bener gitu. Ampun tingnya. Makanya dong wae sih. Kan main temenan duit kayak aya gitu. Hati ngarakeun aing mah boboko umare duit goblok sih nah. Ih aing sih. Aki, aya aki teh di mana wae atuh. Ayeuna teh aing teh syuting terus sibuk. Yang Kang Adan nyata syuting film. Waduh, kamari uing nonton film nu balik di dayo. Ya oke, masya Allah, nu tak gitu. Aing ge aya teh judulna teh nu kitu teh. Aya aki syuting naon? Aing mah syuting film teh naon dinya eta cangcut berdarah rasa. Wah, kalau geus kawan, jangan atuh. Main cangcut berdarah gitu. Eta hayang ibu-ibu ngabedaan ya kok sih. Lain cangcut berdarah orang atuh setan. Yang naon atuh? Iya, bukit berdarah aya soket. Heueuh eta ieu sok mah poho geuranya. Ampun teh. Ayo nya kitu teh aja. Dina acara ulang tahun Ramagara 1 tahun berkarya di Desa Cipunagara tos ratusan channel anu dikeluarkeun ku anjing. Tah dina dengan ieu uing teh kapapancenan supaya mewakili gitu nya kreasi budaya nu aya di Desa Cipunagara nya Kang Adan sang MTS. Nini diuk ka kitu sih. Diuk. Aing diuk dihamat deh tong balik sia teh. Tong balik diuk deh diuk. Kitu tah diuk di dina dingeun aya. Ini geus saruk-saruk. Atuh aki nya hareup ka kakak teh nya hareup ka kitu siang nu dipadahan moal atuh. Nya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun apes urang Subang nyarah ngomong Subang Jawara urang Subang akan banyak itu cilungnya udah Cisalah bergerak Cipunagara Cipunagara gitu dah. Uing urang Ciwangun mah nyaho. Ciwangun mah karamat aki. Heuh, ini cara kecil. Karamat gitu. Puja nu jadi bubuka urang sanggakeun kadat Allah nu Maha Kawasa. Nu nyakrawati ngabahu denda di alam dunya katut alam baka nu tos ngersakeun urang sadaya. Sholawat kali salam mugia salawasna dicurah limpahkeun ka panutan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipayun anu kapihatur hapunten si bolang ngalengser di Ciwangun dina dangat ieu bilih temah kurang sapagodos sadayang-sadayana dina sagarupihalna hapunten anu kasuhun uning galihing nu kapamri. Tapi dina dengan yesim kuring kalebat keluarga besar oge di channel Ramagara aya si bola ngalengser jantan dina dengan ayeuna mewakili gitunya channel Ramagara senareng MTS Nurul Hikmah ulang tahun anu ka38 tahun dina dengan ayeuna anu tos ngakeluarkeun nyaeta 500 lulusan. Masya Allah 38 majelis para sarjana sareng 32 DKM 50 kajian sareng 38 kegiatan sholawatan tapamuga MTS Nurul Hikmah Yayasan Nurul Hikmah anu berdiri di Bukanagara
tetap berkarya jaya ngajadankeun hiji motivasi atanapi nyana keberkahan kesuksesan pikeun desa Cipunagara. Berjaya, selamat ulang tahun MTS Nurul Hikmah. Nya kitu kene mewakili UA oge nyaeta di atanapi ti YouTube channel anu aya di Cipunagara. Mentos ngangkat mang pirang-pirang kreasi budaya nu aya di desa Cipunagara. Pamuga Kang Adan panjang yuswana, berkah rezekina, sukses dina ngangkat derajatna desa Cipunagara. Beujang ka Kang Adan. Mudah-mudahan uada moaseur ting nu dicarioskeun seueur keneh anu bakal ieu. Tapi aya hiji deui ieu teh jan. Dina dangat ayeuna butuh cai ieu teh. Da biasana aki-aki teh dinu kieu teh osok paparancahan. Cing menta cai atuh lah aya nginum ieu teh. Nene, aya sing pangjokolkeun sih. Ayeuna butuhna ge. Engke. Naon cing sarua saya. Aja. Sok atuh sok. Nyokot cai atuh kali teh ini. Aki, eta aya dengan turun cai. Sok. Ayeuna sing rek sampun heula. Kadamnya. Katin aki sia, aing aya sisiniran. Naon dong sisiniran ke parancahan heula ayeuna mah. Juru tulis jadi lurah, gampanan dia kakolongkeun, gadis-gadis di Mamurah. Naonnya? Parawan ditos bangkeun. Ih, sia sisiniran segala goblok. Kayak lagi sih. Siapkan cai mah. Sing. Ayo, alhamdulillah. Aya nu nyawer, aduh nuhun aduh. Ih, nek paparancahan teh moal. Engke aya keneh nyumuran teh. Kunini atuh cokotanana aki nek paparancahan. Nini, sok kitu lah anu nek nyawer mah. Sok. Aing nek paparancahan ieu. Tah, anu nek bare duit kan ini, wing nek di dieu heula, kawetan heula. Kakaler kawetan teh, bae kaler. Pun sapun ka Embah Aler. Nu kabukina Pais Mujair. Caina cendina. Ayeuna anu mere cai teh nya pengolongan nya. Aduh nah. Tatu eta kutumang atuh aki tojos tah. Nah. Nu mangolongan gitu. Pun sapun ka Mbah Aler nu kaboina Pais Mujair. Anak aing kesebrok. Ada keparancahan. Pun sapun ka Mbah Idu aki ka kidu ka aing ya ka aing harap mah. Ka aing aki. Budak laki-laki teh sia. Lain budak dah geumpul atuh. Ini masya. Pun sapun ka Mbah Idu nu kabeutina Pais Bakatul. Kade ka aing goblok sia nya urang. Ini satu. Ini atuh sia teh naon teh. Jadi andoi we mana dah kaingana. Pun sapun ka Mbah Idul nu kapekina Pais Bakatul. Sia. Kabudak kadinya atuh kemana? Aki ka aing ge keun mae da aing mah tukang kabaseuhan mah sia. Ih, kadengeun ku budak atuh. Geus ya. Kau bah kakulon aki kakulon. Sia teh geus
lindung goblok tuh romo kan itu tuh kayak itu ka majelis pun sapun kambah ulon nu kabegina pais balon ayeuna kawenta lagi pun sapun kamah eta nu kapegina beulem ketang tangku melei ketang gandeng goblok si tadi turunkan gitu atuh heuh balikan deui atuh pun sapun kamah eta nu kapegina beulem ketang tangku melei kentang gegek sar kawin dagang cengik kahadupan mobil peke nang karak bari mewek wah sia ngas akhir pamila teuing loba keneh acara aya mama sok atuh ibu pamirinkeun lagu badminton bade mapak bapak pangersa sesepuh pasantren Narungsi mah sinarang ibu kepala sekolah MTS Narungsi mah sareng ketua Cendal Ramagara Kang Adan bu ibu brung lagu badminton Allah mangga badan nyawe mangga Sunda ngalengser. Hatur